Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo sadayana masyarakat Tanjung Kerta Tanjung naon ieu Tanjung Garut pokoknya di dieu we di masyarakat ieu abdi bade nyanyi pakaulan di anu Gaduh Maksad dupi laguna virus corona anu tos ngabah ayeuna kitu tah sok masyarakat jadi kata langsara abdi mah ngerasa ketir ku ayana virus corona ya Allah pangeran kurang sadaya meureun teguran corona virus di mana-mana di kampung di desa di kota terserang virus corona virus di mana-mana di kampung di desa di kota terserang virus corona. Kalau Pak Lurah lebih pada nyawer punten. Kalau begitu mah abdi turun we, yes, Pak Lurah abdi turun. Pak Lurah punten. Mana saya? Biasa. Masyarakat jadi kata langsara abdi mah ngerasa watir ku ayana virus corona ya Allah pangeran urang sadaya meureun teguran corona virus di mana sih di kampung di desa di kota terserang virus corona virus di mana-mana di kampung di desa di kota terserang virus corona. Mari saya sesuai Seperti itu.
enak sih. Kumaha naon palurah. Sosok mangga palurah. Hapunten para wargi sadayana, kumargi simkuring kenging informasi wayahna dina danget ieu keur aya virus corona kedah di karantina. Hiburan wayahna dibubarkeun gitunya. Mohon janten teu kenging aya nu ruang riung. Nah gitu supados memutus mata rantai virus corona. Tawayahna ayeuna mah bubar, Pak Hansip bubarkeun. Kayak ka Pak Hansip we. Sok sadayana bubar entos perenan. Ya punten saweran canak. Punten kalau sadayana bubar sore teh. Tos bubar